Ya, mangga persiapan kanggo salajengna prosesi upacara adat persembahan lingkung seni Sekar Pusaka. Cek. Ya sekali deui tadi Bapak Ibu anu kenging saweran nya ditingalinya permena aya nomeran tah dina permena aya nomeran hiji duwi ka 25 anu kenging nomerna mangga tiasa dilironkeun ka pagar ayu palih payun di dieu. Sakali deui anu kenging door prize bilih kahilapkeun nya dinu permena coba ditingali aya nomor hiji duwi ka 25 tah panginten ke tiasa dilironkeun eta nomor ka pagar ayu. Pagar bagus nu aya di payun. Mangga? Duh. Ya, mangga salajengna kanggo prosesi upacara adat mapag panganten persembahan lingkung seni Sekar Pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wanci nu mustari ingkang mangsa nu utama. Wanci nu dianti-anti waktos nu diantos-antos. Iwari parantos dugi tahun anu nyata bulan anu tangtu wanci anu pasti. Kalayan nyebat asmaning Allah upacara adat mapag panganten sejak dikawitan. Sampurasun kasadayana neda syukur kanu agung sata acana ieu acara dikawitan teh urang sami-sami ngadoa heula geuningannya urang sasarengan urang ngadoa urang rajahan heula cikan ku anu sampun kanu maha agung ceuk kadeplar gumlar kawasana
langit pating kaletip di bumi pating kulisi gumelar di alam lahir puji syukur Kahiyang Agung kecapna alhamdulillah. Mari puji syukur Kahiyang Agung kecapna alhamdulillah. Raja doa doa raja munah maring Allah. Dina hate anu masket dina rasa rumasa iman dina Islam kitabna Al-Qur'anul Karim nu agung Allahu Akbar Allahu Akbar mung sakitu rupina rajah di aki teh nyawujud urang lajengkeun deui kita gini kan. Tandang minang makan sepanjang orang gumaan pulang katanya ini embut tentu dunia siar no amun kudu disingan ciwana lumung sur di pangtambaan Atur nuhun katampi pisan aduh tobat bagja aki mandi dia teh geningannya geus ieu pan teh dina raraga mapag panganten sanes calon deui ayeuna mah gini alhamdulillah ayeuna parantos sah apan geningan sah ayeuna mah geus rek kumaha oge bebas ayeuna mah bebas pokona mah ayeuna teh pan dina ieu kayak itu aki teh asa mawa sini nih itu dah gerawan heula gerak Nini aya naon aki Nini kadieu hayang ditabuhan heula sok sok atuh tabuhan heula gerak ini aduh lieur ieu teh neangan sini nih di mana ayana ini kadieu tuh si teh tong ka mana wae kadieu ini jadi mana nya cek urang teh angan di dieu ini hey sayangku ini aku syukur
samperkeun ka dieu geura. Ini ieu lain gitu pamajikan aing teh kayak ieu lain da eueuh tapi di mana? Cicing kepali dieu geura aya eueuh. Eueuh keneh wae di mana si Nini teh nya? Aduh, tobat si Nini. Ini maneh teh. Kumaha aduh ieu teh tong garlut geus tong garlut aduh aing di lieur ieu teh kumaha aduh lain lieur nya pamajikan dua masa dua-dua ieu teh kumaha aduh kayak ieu teh nyebutna kumaha Nini hiji jeung Nini dua Nini hiji ka dieu heula Nini hiji ka dieu Nini hiji aduh aki mah meuni kitu kumaha nek anu ngora rek anu kolot ieu teh apaan aki mah pamajikan dua mah atuh pan kudu alakur yeung lain gerlut wae jiga naon itu jiga ucing jeung anjing atuh di situ nah kieu tuh cing lain picontoan ya ka sararea ieu teh tong kitu geura ieu pan urang teh geuningan di dieu teh dina raraga mapag panganten tingalikeun tadi pan ku urang dengan seueurnya hiburanana wah mohon aki aya naon wae tadi teh apaan tadi teh geuningan aya kuda renggong geuningan tah atau geuningan kuda renggong mah anu ieu nya kuda ungkleuk-ungkleukan tah eta geuningan ya Nini dua bener Nini dua tah ngadenge kuda renggong teh aki mah hayang ieu hayang numpak kuda cik Nini jadi kuda kumaha aing meuni kitu pokoknya mah hayang naik sia cik kadieu sok hayang gandong aki gaing digandong urang bari sampeurkeun geura ieu kanu kagungan hajat geura sok aduh ya kumaha aki aduh telah dipakana umur teh tuh jadi kabuka ya ieu locot ieu kumaha aduh ampun pohara aduh tobat si Nini eta buuk nepi ka jadi locot kitu sing urang teh geuningan buuk palsu cik geura urang ieu geun ulang sampeurkeun heula kanu kagungan hajat teh pan aya saha wae geuningan kagungan hajat teh pan ieu teh pangersana bapak dede teh pan nya mohon aduh ya panganten cing ieu teh sasalaman teh kedah di amplopan ieu teh rupina mah kitu amplop mah eta mangke urusan paneuri sok urang sasalaman heula hayang ditabeuhan geura cenah ge sugan kagoda ieu sugan kagoda ieu kadieu aduh hatur nuhun ibu sampeurkeun deui kadieu sok aduh ibu hatur nuhun teteh atuh tobat aing pamajikan sadua-dua ari aing eueuh nu mere ieu teh kumaha dong ini alaan duit lah ayo orang kabeh ditu pan ieu teh ti SD ieu teh geuningannya mau seueur geuningan teh Bapak Ibu guru SD sadayana seueur sok ka dieu urang sampeurkeun heula ya ari we ditinggalkeun ieu kumaha Adi ya urang sampeurkeun deui urang cicing heula urang neangan heula tuluy we urang usaha urang ngadon usaha ka dieu teh kela aki ieu teh
Kamana deui urang teh? Asya kieu mah yang wajah nu ngorari urang ditinggalkeun. Oke, hop. Aduh. Geus menang loh, bacaan ieu teh can ini. Geus menang sabaraha ieu teh. Ah, ieu mah urang mah geus ieu aki geus teu kuat ah. Heueuh lah intina mah kapanganten teh sing janten kulawargi anu sakinah, mawadah, tur warohmahnya. Sing runtut rawun sauyunan nya. Sing nya ulah dugikeun ka ieu pondok gitu sing panjang sing langgeng mayeng tah eta. Mayeng nya ulah dugikeun ka nyandung nih jiga aki. Ari urusan nyandung mah eta mah keheulaan da dina katerangan ge pan opat geuningan. Sok teu kuat ah. Ya apa urang pakaulan heula geuningan eta mah. Ku ieu geuningan ku cai kopi geuningan. Meh teu tunduh aduh tunduh aki tadi. Cai kopi beberapa kapan
rupi namung sakitu nu kasanggakeun upacara adat mapang adat. Hapunten tidak sagarupi hal kalapatan ageng sumanten nalina. Atur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.